warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun Simkuring Nur Aisyah Suwanda, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pendidikan Indonesia Bahasa Sunda. Dina danget ieu Simkuring baris midangkeun video aksi anu kaopat kalayan materi pupujian. Wilujeng nyaksen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga KM siapkeun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampe. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah Ibu oge aya dina kaayaan sehat walafiat. Tos siap diajar sasarangan sareng Ibu? Iya. Tos warareg sadayana? Aca. Ya, urang tabeh sasarangan ku sisindiran. Ti Banjar teh ka Singapura. Balikna rek ngadon jajan. Diajar sareng Bu. Di materi pupujian. Sata acana aya nu absen dinten ieu? Aya. Saha? Indah Pia sareng Keisa. Indah Pia Keisa. Kunaon Indah Pia sareng Faik? Sakit bahasa Sundana naon? Mudah-mudahan rerencangan urang anu nuju dina kaayaan henteu sehat saenggalna dipaparin kasehatan. Amin. Atuh urang anu aya di dieu mudah-mudahan sing sarehat nya kahade nya ulah jajan es wae. Siap diajar ya sareng Ibu materi naon cik ayeuna? Masih dina materi pupujian. Ya kamari atos aya nu midangnya. Kelompok sabaraha wae kamari teh? Kelompok 4 hiji sareng 2. Berarti sesa sabaraha kelompok deui? 2 kelompok deui. Tah sateu acana supados urang emut keneh kompetensi dasarna anu baris dihontal dina ieu lowungan nyaeta 3.3 4.3 na cik pangbacakeun ku saha nu kersa. Sok mangga Rahma. Melantunkan pujian sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan aspek kebahasaan. Struktur teks dan aspek kebahasaan. Tah ieu aya tujuanana dina lowungan katilu sareng kaopat sami religinya. Ya, dina teu lepas dina religi hartina hidup kedah nya kedah tanggung jawab, kedah sregep, oge ningkatkeun katakwaanana ka Allah Subhanahu wa taala, ngajauhkeun hal-hal anu naon? Nya anu negatif, hal-hal anu dilarang, dipahing dina agama. Tangtos sadaya aktivitas hidup oge dina pelajaran bahasa Sunda dicatet, dinilai, diapresiasi. Di kelas ieu, kelas 7 naon? Ya, 7A aktifnya sararae. Henteu lami-lami cikan urang emutan deui. Minggu kamari urang diajar naon wae? Aya materi naon wae? Non? Nya nadoman. Terus naon deui? Syairnya. Pupujian teh asarna tina syair. Terus naon deui? Ciri-ciri. Terus papasinga.
cikan aya nu terang papasingan pupujian cung Rahma wae. Ya, Akifa mangga. Papasingan pupujian aya naon wae Akifa? Puji ke Allah. Muji ka Allah. Sip. Iya. Salajengna kamari teh kan tos tampil yeuh. Anu tampil anu dinilai naon wae aspekna? Wiraga, wirahma, wirasa. Cung saurang anu bade ngajelaskeun? Coba Rahma. Wiraga penampilan, Heeh. wirahma nada Terus? sareng ketukan, wirasa penghayatan atau penjiwaan. Ya, wiraga, wirahma, wirasa keprok deui atuh kanggo Rahma. Hoyong nu mana Rahma? Sip sadaya ieu mah. Urang sakseni penampilan ti kelompok 3 sareng kelompok 5. Kira-kira antara kelompok 3 sareng kelompok 5 mana heula nu tampil di payunnya? Kelompok 5. Tangtos anu salajengna nyaeta kelompok 5. Siap. Kamari aya masalah henteu kelompok 5 dina tampilan pupujian? Henteu. Kantenan tos tias langkung saya ti kelompok anu sateu acana midangnya. Soalna tos ningali penampilan kelompok 4 kumaha, kelompok 1 kumaha. Yuk, henteu lami-lami urang sakseni wae tampilan ti kelompok 5. Penampilanana, penilaianana masih siga nu kamari. Mangga Salman CS gerak ka payun. Sok bubukalah diserat heula barudakna mina kade aspek penilaianana rentangna ti 75 dugi ka 80 ulah ali teuing oge ulah langkung ti 80 bagi 3 nya. Teras komentarna diserat eta minang kadasar kunaon hidup masihan beunteun sakitu ka kelompok 5. Yuk mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring sapara kaca di kelompok 5. Mohon. Bade naon? Bade midangkeun pujian kepada Mangga. Anggotana saha wae ieu teh? simkuring Heeh. sangat pisan. Lajeng. Nepangkeun wasta pun Sok dinilai. Dinilai. Empra kanggo kelompok 5. Tah kitu cenah penampilan atanapi pidangan di kelompok 5. Mangga aya nu bade ditaroskeun, aya nu bade ngomentaran, aya nu bade ngaapresiasi oge maparin solusi gitu ka kelompok 5 supados penampilanana langkung sae. Heeh. Bae ngomentar gerakanna teu kompak, nu sanes gerak saman mah teu. Oh, ditampung heula nya kelompok 5. Aya deui henteu? Aya deui nu bade komentar? Kelompok 4 bade komentar? Henteu? Kelompok 3 bade komentar? Henteu. Cekap komentar ti kelompok 1 sareng kelompok 2 wungkulnya. Ya, deui sok mangga. Kelompok 1. Nepangkeun wastakun balna. Itu kunaon sifatna kirang sempurna. Aya anu Aya nu kumaha? aya kakina karari itu kirang sempurna. Oh, ya. Aya nu disilang gitu nya. Oh, aya nu henteu serius ya. Terus kumaha deui? Biasa mah lebih sikap eta na Bu. Ya, sangkan langkung katingali nya-nya. Mangga, kumaha? Sesuatu pepeling Bu. Mohon pepeling laras. Sedang nganggo gerakan Bu kan eta mah asa teu selaras. Oh, jadi memang alasan kelompok 5 teh ya emprak sakali deui kanggo tampilan kelompok 5. Mangga ayeuna urang sakseni tampilan kelompok 3. Papago keprok nuhun. Siap-siap kelompok 5 nilai penampilan kelompok 3. Wasta pun rahmat keparkeun wasta pun sari.
Adamu dusmanamu masalah dinilainya Indian ta'ajud karabuj karoha Ja'al soman amaho surat dan kalihan Jahililan maikan soman ama agama Kebuannya rusak mangga tah kitu cenah pidangan ti kelompok tilu empra kelas sadayana aya nu bade di komentaran atanapi bade ditaroskeun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempakeun wasta pun Dewi. Mohon Ibu, dia seperti kemudian untuk menjelaskan antara tinggal Saun Dewi, wios teusi upami pupujian ditambahan ku gerak, oge alat musik paminternya. Aya nu bade mah ngajawabkeun. Cung, kaci teu? wios alasanana naon cenah nya kumargi naon aya teh alasan Rahma nganggo gerakan padah naon Bisa ya ketinggalan saya. misa katingali sae terus Adana enakeun. nah Kita wiragam. ohon janten penampilanana langkung totalnya menakjubkan cenanya wios aing nganggo alat musik wios teh ya Yo sapertos sapertos naon rebana aya naon deui kamari nu video ibu tah nganggo video nganggo piano ya bade non nganggo biaya gerakan kapan eta janten nambihan nilai non nilai dina penampilan kekompakan wiraga na oge dinilai asal dengan catatan tadi ibu ngapresiasi penampilan di kelompok sabaraha 5 saur aarehan bu saur abi mah pupujian abi mending keneh tong nganggo gerakan supaya langkung saya Wasta pun arehan. Ini komentaran kelompok dulu. mangga Dina gerakan Bu, kira-kira terus kompak. mohon Kan maskerna Bu. iya leres ya ibu ngahaturkeun nuhun sadayana sae sadayana kompak sadayana aktif sadayana total ibu ngapresiasi keprok heula kanggo kelompok 7A ti kelompok hiji dugi ka kelompok sabaraha kelompok 5 jadi urang teh tos tamat yeuh diajar pupujian penampilan pupujian aspek nu dinilaina aya naon wae wirasa terus naon deui ngomentaran upami ngomentaran rerencangan kedah kumaha sih kedah sopan santun terus naon deui nya teu kayak ngejelekeun tetep nganggo tata titi hade tata hade basa hade go hade tagog eta mangrupa salah sahiji babasan jeung paribasa nu aya di tatar Sunda anu nyirikeun anu nembongkeun yen urang teh salaku masyarakat Sunda ngagaduhan adab boh adab dina nyarita boh adab dina laku lampah urang aya nu ditaroskeun sakali deui daya cekap tah paminteu aya ibu ngahaturkeun nuhun lajeng kada hilap sabada rengse pangajaran pupujian hidup masih aya hiji materi deui nyaeta pangalaman pribadi hidup tiasa maca sawatara materi nu aya dina buku atanapi rupa-rupa referensi nu patali sareng pengalaman pribadi tangtos hidup gaduh pengalaman kan pengalamanana nu kumaha suram ya menyenangkan pika bungaheun pika sediheun jeung sajabana urang diajar sasarengan dina lawungan Minggu Payun pami teu aya nu ditaroskeun ibu ngahaturkeun nuhun kana perhatosanana saninten buah saninten diparapatan hapunten ibu hapunten bilih aya kalepatan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.